Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutus sholati. Ari pirang-pirang syaratna salat. Eta samaniyatun aya 8. Samaniyatun eta aya 8. Taharatul hadatsaini tegesna kaiji suci tina hadas 2. Fisaubi lain. Wat taharatu jeung kadua suci. Anin najasati oleh suci tina najis. Fisaubi suci tina najis dina pakaianna. Wal badani jeung dina badana. Wal makani jeung dina tempat. Wasatrul aurati jeung katilu nutupan aurat. Sok baca. Saparantosna kamari nyarioskeun itu uzur salat. Uzur tinggal salat. Lamun salat ditinggalkeun karana eta maka dihampura. Nyata Qur ayat 22 udur tinggal salat Qur ayat 22 nya hiji naon ngees kadua ohop poho di luar nu eta ninggalkeun salat kabeh dihukuman dosa. Maksudna di luar nu duanya di luar karana kasarean heg sarena kade sarena kadenya dipilihan sarena nya lain sare setiap sare dihampura 3 salat gitu. Jeung di luar ka pohona di kadenya pohona lain poho kemari teh lain timbul tina taksir tina lalawor cara main catur. Wa huwa cenah tutulis yang kaparat kamarinya. Wa huwa itulah busatronji itu haram. Di anu kana sanyana itu kalakuan jeung tingkah insuri topihi malun minajani ben pakimarun lamun disyaratkeun harta di antara dua pihak si A jeung si B masang duit 10 ribuan sanu menang maka 20 ribu tanya eta kimarun tumpangan aw min adima atawa ti salah sahijina si awung ku nu masang duitna tah duit aing tah 20 ribu sok elehkeun uing kitu tanya mun eleh kop ta duit eta musabaqoh ngaranna babalapan ieu musabaqoh teh babalapannya ieu musabaqoh main catur ieu balap main catur lah balap kuda balap ngojai balap lumpat balap naon dieu kitu jeung sajabana sabaqoh ala kita pailuha mutaatin di aktin pasidin tanu migawe nu kitu migawe musabaqah seperti kitu eta teh mutaatin di aktin pasidin ngalakonan akad anu fasid akad dan fasid ulah pika kuma aya naonan aya pasang-pasangan aya naon tah aya naon ngaranna teh pasang-pasang teh naon nya masang lin tumpangan
di luar nu eta mang, di luar sare jeung di luar kapoan ninggalkeun salatna dosa. Salatna cenah gering ieu mah, gering ditinggalkeun aja cenah gering da kagok dorakanya. Cenah geus teu kaduga naonna ge. Kacaina ge. Lakone teh salat oge na dosa. Salila otak, salila akal masih kene cager. Nyawa masih kene aya. Salat wajib dilaksanakeun rek kumaha bae kaayaan. Nah, geus ngawa batang. Betul? Sanajan geus ngalalempreng ngama batang, tinggal ngadaguan host mah nya. Ngadaguan host. Geus teu bisa gerak naon-naon, tapi masih kene ingeteun ka eta kudu ditungtunnya. Jadi kaya nu gering kitu wajib tuntun diajak salat mah bapa aki ayu orang netepan sok dituntun ku naon tah ku ujang yang mun ujang lalakinya. Eta wajib seperti itu. Tuntun. Takbiratul ihram ki salat duhur nya teh ki atuh salih pendodo dituturkeun nya. Jeung seterusnya. Atas geus kamari nyaritakeun udul salat, ayeuna nyaritakeun syarat salat. Faslun tu ngalimang cara. Fi bayani syuruti si'ati salat, nerangkeun pirang-pirang syarat-syarat sahna salat. Wa amma syurutu wujubis salat, anapun syarat wajibna salat, falam yadhkur hal musannif diwuduhiha, jelaskeun kuki musannif karena geus ecesnya. Ieu mah nerangkeun syarat sahna salat. Mun aya syarat nu 10 ieu sabaraha? 8. Mun aya syarat nu 8 ieu maka salat dianggap sah. Anapun syarat wajibna salat mah teu dijelaskeun. Teu dijelaskeun di dieu. Sabab geus jelas eces wudu salat teh kaasup kana rukun Islam. Nomor kasabaraha syahadat salat keduanya. Syahadat salat kedua. Jang sah jang nu geus baligun akilun. Erek lalaki erek awewe anu baleg anu berakal wajib ngalaksanakeun salat. Eta geus jelas eta kurca kitu-kitunya. Lalaki muslim, lalaki awewe atawa wandu anu geus baleg heg boga akal wajib salat. Can baleg can wajib salat. Geus baleg ngan teu boga akal gelo teh teu wajib naon? Teu wajib salat. Lain muslim kafir teu wajib salat kafir. Si murtad naudzubillahi min dalik teu wajib tanya ngan boga dosa. Coba cara naon? Cara kafir. Boga dosa naon? Boga dosa teu asup Islam kafirnya. Lamun murtad boga dosa teh naon? Teu kembali deui kana Islam. Jeung dia bakal disiksa gara-gara teh salatna kade. Jelema murtad teu wajib salatna tapi teu sah lamun teu syahadat heula. Teu sah lamun teu syahadat teh kudu asup kana Islam. Syurutus sholati di pilang-pilang syaratna salat samaniyatun kabehna syarat salat aya 8. Naon syarat teh ditu tinggal 5. Wahia aya ngaran syurut-syurut teh nyaeta ma yatawaqqafu alaiha sihatus sholati walaisat minha banungan neng. Tebak kitabna neng. Tuh. Ma yatawaqqafu ma eta perkara-perkara yatawaqqafu anu ngadagaya teu tempo ketengahna tuh. Tapi yang tadi ni anteng baik kana HP-nya. Pokoknya mau ngaputing. Maya tawaqqafu alaiha sihatus salat. Perkara anu ngadago kana eta perkara sahana salat. Walisat minha tapi eta perkara teh lain bagian naon? Lain bagian salat. Ya. Jadi eta perkara di daguan
sahna salat ngadaguan kana eta perkarana lain tina bagian salat. Contoh cara naon ge kieu taharatul hadasain, suci tina hadas kan ai suci tina hadas dua, hadas leutik sucina kunaon, hadas leutik sucina ku wudu, hadas gede sucina ku adus. Eta wudu jeung adus teh lain bagian naon kan, lain bagian salat, lain prak-prakan keur sajero naon, keur sajero salat. Tapi salat ngadaguan kana naon, eta wudu ngadaguan kana adus hayang sahna teh. Eta ngaranna syaratnya syarat. Masih atuh salat. Aya kabehna aya 8 hiji taharatul hadasain, suci tina hadas dua nya eta hadas leutik jeung hadas gede. Ieu teh sucina teh ai inda qudrati, tegasna dina nalika mampu ajang susucina. Dina nalika mampu si jalma pikeun nyucikeun tina hadas dua. Lamun mampu teh kumaha? Kudu aya naonna caina, eueuh caina aya gantian ku taneuh tayamum ta eta mampu ngaranna. Kumaha lamun teu mampu? Teu mampu kumaha kudu eueuh cai rek tayamum eueuh naon? Eueuh taneuh atawa aya cai mangan di barogodnya. Mang Abdul Latif di barogod ku pamajikanana. Beda atas usaha balik teu mawa duitnya. Kang Abdul Latif tas usaha balik teu naon, teu mawa duit tas no. Oh ngacacang dalam. Kumaha tuh cenah usaha teh. Kumaha geus capek tas naon, tas usaha balik teu mawa duit datang ka imah dicarekan ku sa pamajikan. Euy tadi talian. Di talian teh tungkul mah Abdul nanya. Di balgo ka dieu leungeun talian kana tihang. Syukur kumaha di talian kana tihang. Neng bapak tuh bena tepan udar neng udar moal. Oh kita di udar udang. Udar naon udar tali. Teh seperti gitu teu bisa. Ya. Salat teh didinya bari di barogod di taliannya. Kumaha ruku sujudna teu bisa bari nangtung we nya. Manya sadis-sadis teh nya olah awe nya. Lamun teu bisa manya ku pamajikannya paling ge ku saha ye ketika misalkeun Mang Abdul Latif ditewa ku musuhnya ka Pirarobi diasupkeun ka penjara dia naon tah di barogod bahkan ditalikeun kana naon kana tihang teu dibere cai jang wudu teu dibere taneuh jang tayamum nanyakeun waktu salat ge teu dibere nyaho. Jadi banyak ieu kumaha ieu salat ye maka laksanakeun bae salat sanajan ke bae di barogod di pasung atau di kumanya. Teu wudu lah teh tayamum heula. Menang gitu menang, sah salatna sah. Nah sebab teu mampu eta mah. Nah tah teu mampu. Teu bisa. Teu mampu. Kumaha lamun mampu heng teu suci pala usolla biduniha lamun salat si jama tanpa suci tina hadas dua pada mah mampu. Rek salat mayit maneh can wudu sia baelah sepeh. Ulah mah ge milu aduh lah kehed. Isi hayang naon dan peke repeng. Teu wudu lah. Nanta teu wudu lah. Maka lam tasih as-sholatu teu sah naonna salatna bahkan haramnya. Bahkan haram jamaah anu batal wudu salatna dihukuman haram dosa. Boga naon tah? Boga dosa. Anggot kecampuran ku hayang karena duit nya. Hayang karena naon jante ke. Boga dosa. Kalau salat biduniha lam tasiha salatuhu. Boga adusaneun teu adus salat pada mah cai aya. Cai aya taneuh da eta dosa. Ena tah teu sah salatna. Walau nasian sanajan keayaan pohonya. Kade. Salat lohor.
Sugan teh geus wudu urang teh salat teh langsungnya. Ari geus para salat ingat ayeuna tadi teh teu wudu lah urang teh. Ya eta teu sah salatna kudu balikan deui. Bandungan. Wa fi suratin nisyan jeung eta dina gambaran poho. Wa fi suratin nisyan wa yusabu ala qasti fi suratin nisyan jeung dina gambaran kapohoan. Manggana salat lohor kapohoan teu wudu heula poho. Mata poho teu wudu heula sah salatna henteu wayana teu sah salatna ngan yusabu ala qasdihi duna fa'lihi. Menang pahala naon pahala ngamaksud salat. Anapun pahala migawe salatna mah teu meunang. Mata teu meunang. Jadi menang pahala boga tujuan salatnya. Niatna mukmin mah niatna qasduna genan pamaksudana ge meunang ganjaran. Bacana niatna jama mukmin maksudna niatna naon pamaksudana mungkulnya pamaksudana wungkul genan kur meunang ganjaran. Angot lamun bari dikumaha pigawe angot bari dipigawe. Aya hadis kana niatul mukmin khairun min min amalihi gitu kan. Pikan niatna seorang mukmin leuwih hade daripada amalna. Was amalna teh lain ka mukmin teh nya aya nafsu dan Habib Lutim lain kasa tapi kembali kasa ka kafir. Niatna seorang mukmin leuwih bagus daripada amalna kafir. Kisahna teh Abu Bakar kan ngembade naon sama teh salahnya seorang sahabat badeng naon lebih salah mun urang teh mah ieu di Cikuya teh mah ya. Mun di urang teh mah di Indonesia aya seorang jamaah mukmin boga pamaksudan arek nganaonkeun euy ngomean jalan. Ngomean jalan anu geus tadinyul atawa geus garebardowong enaon. Ngomean bendungan atanya. Ngomean bendungan. Geus siapkeun pokona mah arek aya duitna. Nah teu kanyawan aya kafir nya kafir anu langsung migawe nu langsung naon kitu ngabendung langsung ngabendung eta niatna mukmin nonta niatna seorang mukmin leuwih hade daripada pagawean halus keneh nonta niatna wungkul sanajan teu prak kapiheulaan ku saha ku kafir nya. Tadi gana salat teu wudu lah menang pahala tina ladang qasduna tina ladang pamaksudan. Anapun pagawean salat nama teu diganjar. Migawe salat nama teu diganjar illa qiraata kecuali maca Quran. Kan dina salat aya naon? Aya Fatihahnya, aya Fatihah ditambahan ku surat kulhu atau naon. Eta mah maca Quran mah menang pahala menang pahala matak sing remen maca Quran teh nya ya milancar hega jadi ibadahnya yusabu ala ge ai Quran teh kumaha kan yuta'abbadu bitila wati dijadikeun ibadah ku dibacana ge jadi naon jadi ibadah maca naon mah maca Quran mangan ayeuna teh wayahna teh kumaha loba naonna loba tantanganana nya loba tantanganana rek maca Quran nempo HP tetulus naonna maca Quran rek maca Quran HP disada geus dibuka Quran mah kalahkah mukaan heula naon HP nya di wayahna loba naon loba tantanganana teuh jeung sajabana can lamun geus naon kulawarganya Mang Abdul boga pamajikan boga anak rek maca Quran anak bogoakan rek maca Quran pamajikan ngageroan jeung sajabana eta sing paksakeun santah paksakeun atuh sapoting masing aya waktu jang naon jang maca Quran
Walawa Yusabu ala palihi aidon. Jadi maca Quran nama menang pahala. Nanta maca Quran nama menang pahala. Naam, ingkana junuban lamun kayan junub tadi teh manggana boga adusaneun salat teu adu seula kapohoan. Nanta kapohoan menang ganjaran kosduna wunggonya menang ganjaran maksud salat wong ko anapun pilu nama teu diganjar pagawean salat nama teu diganjar cenah maca Quran kumaha maca Quran ogenan teu diganjar eta cenah kan haram da poho mah kumaha teu dihukuman dosa ngan pedah teu dihukuman dosa da kapohoan teh ya poho yusab balakirati alakrom. Amma faqidut tahurain anapun dari jelma anu teu boga alat susuci dua rek wudu eueuh caina rek tayamum eueuh taneuna pala tustaratut taharatu maka teu disyaratkeun susuci piaki dihakna itu si faqidut tahurin. Henteu kudu susuci heula jelma anu saperti kitu nya gambaran di gurun pasir teu manggitana eueuh cai karinya salat bae ngaranna salatna salat naon hurmatil waqti karena ngahormat waktu ngan salat seperti itu ketika engke manggih cai atau manggih taneuh maka kudu dikodoan deui cara tadi teh nya Mang Abdul Latif dibarogod ku saku musuh dina tangkal digantung atau kumanya tapi hirup keneh rek salat teh diturunkeun nu kitu ngaranna faqidut tuhurin geus asup waktu gua salat dinya kumaha bae digantung kieu salat teh kumaha bisa nanya kumaha bisa ketika dilesotkeun ku musuh diturunkeun hirup keneh manggi cai tayamum manggi cai wudu gantian deui naonna salatna kodoan deui ma wujubi ya dahnya ma wujubil i'adati atawa cara naon jelema anu di rumah sakit nu geus hese naonna rek wudu hararese hese dibarogod ku infusan nya naon ngaranna teh ieu selang kana naon kana irungnya oksigen wah infusan oge aya sababaraha hiji nah bari potong nah patah tulang ulah ka usik-usik globa deui nya globa mangkaning gula wetah ku najis saawak-awak pinuh ku najis misalkan ku kompol. Ingat wajib salat wajib laksanakeun eta kumaha wuduna keun bae teu wudu lah keun bae teu naon ge teu tayamum bageuna da tayamum ge teu sah mamawa naon mamawa najis salatna salat faqidut tahurain ketika boga umur cager nya nepi ka cager di maka kudu dikodoan ngan lamun nepi ka maot tah teu ka asup ninggalkeun salat ngahajah ada geus ngalaksanakeun nya ngalaksanakeun salat da geus sanajan teu wudu heula sanajan teu tayamum heula eta nyalametkeun eta nya nyalametkeun kumaha salat hurmati waktu teh nyalametkeun bisi kaburu maot gitu nya bisi kaburu maot can salat kaburu dideredet kumaha ta kumalakal mautnya eta kan dosa ninggalkeun salat. Hiji suci tina adas dua adas leutik ku wudu adas gede suci naku adus wasani utawi kaping dokne iku atwaratu suci anin najasatin najis wallahu a'lamu bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin rabbil fa'na bima alam rabbi alimna alladhi yafa'una qarabati lana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alumin